Kemudian makalah ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu sareng ari maqalah anu nomor ka-7. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajhahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Katambi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Laula khamsu hisarin, laula lamun teu aya khamsu hisarin ari 5 pirang-pirang tingkah lasoro terjadi saha annasu jalma-jalma kulluhum tegesna sakabehna itu nas solihina eta nu saroleh kabeh. Ail khalisina tegesna pirang-pirang nu bersih kabeh min kulli basarin tina saban-saban karuksakan. Awaluha ari nomor kahijina al-qanaatu eta qanaat ay ridho tegesna ridho bil jahli ku bodoh. Ridho kalawan kabodohan, bil jahli kalawan kabodohan. Maksud bodoh di dieu aya bi adamil ilmi bidini ku eueuhna pangarti kana agama, ngarasa ridho ku pedah teu ngarti agama eta teh cilaka. Lamun teu aya kieu mah sae gitu. Mun teu aya nu kieu, teu aya teu ngarasa qanaat cukup ku kabodohan. Nah geuningan ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ari Gusti Allah yuhidu eta bendu Allah kulla alimin kasakur-sakur jama kulla alimin kasakur-sakur jama anu ngarti bidunya kana urusan dunia jahilin tur bodoh bil akhirati kana urusan akhirat ai kana urusan dunia pinter ari kana urusan akhirat teu pinter ai kana urusan dunia ngarti kana urusan akhirat teu ngarti. Nah eta teh dipikabendu ku Allah. Mata urang ayeuna ngaos, santri urang ayeuna ngaji di pasantren, mudah-mudahan dijauhkeun tina bebenduna Allah, kenging ridona Allah. Karena mudah kana ieu hadis mah urang teh keur berupaya hayang miceun kabodohan nu aya dina diri, khususna kabodohan kana urusan agama. Hayang dipikeun supaya urang ngarti kana urusan
agama minimal sakalian bab salat mah atuh urang teu nyaho gitu. Minimal sakalian bab puasa mah urang teh apal. Minimal aqaidul iman mah urang teh khotam. Hafal jeung dalil-dalilna ulah nepikeun ka ari urusan agama ku urang dibiarkan begitu saja, tapi urusan akhirat atau urusan dunia, kanikmatan dunia ku urang toh-tohan. Nya kanikmatan dunia na mulai jauh-jauh. Urang ayeuna teu ngaji sare, nikmat anu teurin. Mun kitu mah tiba-tiba ayeuna urang kudu berupaya ngabeuntakeun panon bari keayaan tunuh gitu. Eta teh urang teh berupaya ya. Rawahul Hakim wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam dzanbul alimi dzanbun wahidun. Ari dosana jalma nu berilmu dzanbun wahidun eta dosa nu sahiji. Wadambul jahili jeung ari dosana jalma nu bodoh dan bani eta dua. Aidambul alimi maku kasalahanana, ai nu bodoh mah nyaku teu ngartina nyaku salahna, dosa. Wal hirsu jeung kaduana kadada masalah dunia kana dunia. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam az-zuhdu ari zuhud fid dunya di dunia yurihu eta nyenangkeun al-qalba kana hate wal badana jeung kana badan warrogbatu jeung ari resep fi hadina dunya tutibu eta nyapekeun itu rogbah al qalba kana hate wal badana sareng kana badan. Rawahu Tabarani. Lamun di Bandungan dina mimiti ngaos dugi ka ayeuna rata-rata hadis Rasul atana pidawuhan Allah begitu banyak naonnya memberikan pemahaman, mengingatkan kepada kita tentang dunia. Setiap bab aya wae urusan dunia. Naon sababna? Karena loba jalma anu katipu ku urusan dunia, katipu ku kemewahan dunia. Lain ulah di dunia hade. Seueur nu katipu lin ibarat aya sireum. Sireum resepna kan kanu amis-amis, nu manis-manis lah nya. Da moal barukeun kanu parayeup mah sireum teh moal. Kesep dieu mah moal. Mau haseum teh moal. Resep teh kanu manis-manis. Nah. Tiba-tiba aya madu. Tapi dalam madu asli mah make kumaha sireum mun madu asli mah. Mun madu nu geus dicampur aya madu tapi digemrong ku sireum teh tapi geus lain madu asli. Madu asli mah moal aya sireum. Nah, atau ulah aya madu lah madu tapi nu dicampur ku gula katanya. Madu cair tapi nu geus dicampur ku gula bahe terojol sireum. Eta sireum tuluy we ngadahara naon tah? Madu gula teh ya. Karena karesepna. Saking nikmatna terlena. Eta sireum tuluy ke tengah-tengah madu. Karena pusaran madu maksudnya karena naon? Tengah-tengahna. Kan biasana mah sisina wungkul digemrong. Saking enakna tuluy ka tengahna hingga geus nepi ka tengah beak tanaga teh bisa balik deui paeh. Berarti geus kajebak ku kenikmatanana madu gula. Loba jalma anu usaha niatna ieu mah saja ngalaksanakeun perintah Allah tapi ketika menang penghasilan anu leuwih
nepikeun ka poho kewajibanana ditaringalkeun. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggal karena terlena dengan kenikmatan dunia. Hati-hati. Makanya jangan coba-coba. Tak eta ilustrasinya siga kitu. Teu sadar ibarat aranjeun kerenang di lautan. Wah, saking resepna nepikeun ka ti karelep panji gitu nih. Hayu we renang resep ka itu ka dieu teu apa jero saeutik bisa balik, saeutik bisa balik. Tuluy beuki jauh tanaga beak tanpa disadari akhirnya tenggelam dalam buihan air. Bener. Kajongjo nanti jadi loba jalma nu kajebak ku kanikmatan dunia. Di awal udah iyo hadis kata Nabi dina ieu kitabna Sahihul Ibad hampir begitu banyak menceritakan awas dengan dunia, awas dengan kenikmatan dunia. Hati-hati. Sing semangat gawena tapi hati-hati. Sing semangat usahana tapi hati-hati. Sing semangat kasabna tapi hati-hati. Bisi orang terjebak nu akhirnya orang lupa akan pulang. Qala ngadaukan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmati etapan alus-alusna naon ad-darud dunia, kahirupan dunia, lembur dunia. Liman pikeun jalma tazawwada anu nyieun bekal siman min hatina dunia li akhiratihi pikeun akhiratna siman hatta yurdia sehingga ngaridoan saharabuhu pangerana siman. Wabisati jeung eta panggoreng-gorengna naon ad-daru, wabisati daru jeung panggoreng-gorengna tempat. Ad-daru dunya ari tempat di dunia. Liman pikeun jalma sodat teh sodat anu nyegah itu dunia ukasi iman an akhiratihi tina akhiratna iman wa qasarat jeung ngalalawarakeun itu dunia bihi kaman an ridho rabbihi tina kaidoan pangeran si iman. Pang alus-alusna jalma di dunia teh nyaeta jalma anu keur waktu di duniana dijadikeun wasilah jang neangan bekal kasalamatan ke di akhirat. Jeung panggoreng-gorengna jalma di dunia nyaeta jalma nu ngajadikeun duniana sebagai jalan nyegah dirina eling ka Allah. Nu ngajadikeun duniana poho bakal balik ke akhirat. Atuh simpulna dunia ini dunia teh kanikmatan dunia bisa nyalametkeun bisa nyilakakeun tergantung urang nu ngendalikeunana. Lamun urang teu bisa ngendalikeun maka urang nu dikendalikeun ku dunia ku kemewahan dunia ngan lamun urang bisa ngendalikeun maka dunia nu dikendalikeun ku urang. Tinggal dipilih nah urang hayang ngendalikeun dunia supaya urang salamet engke di akhirat, hayang ngendalikeun kemewahan dunia supaya urang meunang kabagjaan di akhirat, atawa sabalikna urang dikendalikeun ku kenikmatan dunia jeung ku kemewahan dunia nu balu karena urang cilaka di akhirat. Tinggal dipilih eta. Jadi teu bisa dipandang dunia teh goreng. Dunia teu bisa dipandang goreng, dunia teu bisa dipandang alus. Lantaran dunia bisa goreng, dunia bisa
Halus tergantung anu ngendalikeunana, tergantung nu ngelolana. Peso bisa nyilakakeun, bisa nyalamakeun. Kumaha anu nyekel pesona? Motor nu ditumpakan ku urang bisa nyilakakeun atau bisa cilaka, jeung bisa salamat. Tergantung nu mawana. Lamun nu mawana bisa ngendalikeun kana motor salamet. Ngan lamun nu mawa motorna teu bisa ngendalikeun kana motorna cilaka. Siga jalma nu geus tapis kana motor, kan motor dikendalikeun ku saha? Ku joki nalin, ku nu mawana. Tapi lamun jalma nu diajar numpak motor, urang nu dikendalikeun ku motor, matak cangkengna teh terang jedog geuning. Hayu kikian. Karena dikendalikeun ku naon? Ku motor. Belok, wah cangkeng ka kenca belok ka katuhu. Karena dikendalikeun ku naon? Ku motor. Ini motor bisa jadi jalan pi cilakaeun, motor bisa jadi jalan pi salametkeun. Motor bisa ngagampangkeun kana proses perjalanan urang, kebutuhan urang. Motor oge bisa nyilakakeun kana perjalanan hidup urang. Hati mobil akur bisa nyalametkeun kana perjalanan hirup urang, bisa nyilakakeun kana perjalanan hirup urang. Nyai bisa mah geus bisa ngendalikeun mana rem, mana kopling, mana gas. Untuk bisa ngendalikeun kudu di rem atau di gas itu cilaka. Kuduna di gas atau di rem tapi ngajedoh di tukang katabrak. Benar teh? Tergantung urang. Atau dunia tidak bisa dipandang jelek dan dunia pun tidak bisa dipandang baik. Tergantung kita yang mengendalikannya, mengelolanya. Wasyuhu jeung katiruna koret bil fadli kalawan kaleuwihan. Nu katiruna koret berlebihan koret teh setan. Dalam keur ka kota jelema saking koretna si eta, saking ngiritna lamun keur ulin ka kota tuluy hayang BAB da balik heula ka lembur. Naon hiji lebar mayar ka mana? Ka WC. Nomor kaduana lumayan jang para burame. Saking irit-iritna mending keneh ladang sorangan balik heula lumayan jang para burame balik heula ka imah. Gusti teh korek ripuh jelema nu kitu, pang ripuh-ripuhna nu kitu tah. Waria jeung kaopat naria fil amali dina amal ibadah. Ai tarkul ikhlasi fil amali tegasna ninggalkeun keikhlasan dina amal. Bila bimulahadati ghairillah kalawan teu ngalirik kalawan ngalirik salianti ka Allah. Berarti yang dipandang alus ku salianti Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati. Ripang banget na siksaan dina poe kiamat. Man eta jalma yuri anu ria si jalma annasa ka jalma-jalma anna fihi kana irsanya na eta tetep disi man khairon ai aya boga ari kahadean wala khairo jeung padahal eueuh kahadean fihi disi man ngarasa dirina alus padahal dirina eueuh kaalusan sama sekali, ngarasa dirina lebih baik daripada orang lain padahal dia tidak baik sama sekali, ngarasa ibadahna ditarima ku Allah, ngarasa ibadahna paling rajin, dianggap manehana ku ibadahna sebagai jalma terbaik, padahal ku gawe kitu teh nandakeun dirina teu alus. Karena saya mah nyieun kahadeana teh perhitungan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Padahal mun nyieun kahadean ulah mikirkeun jang batur, mikirkeun na ieu kahadean bakal balik ka urang, mun urang gawe hade nya urang bakal meunang kahadean, mun urang nyieun kagorengan wa in asatum falah. Mun urang nyieun kagorengan ya pasti kagorengan ge bakal balik ka urang.
Nah, orang perhitungan itu selalu menilai bahwa kebaikan dijieun ku urang jang batur. Salah. Kebaikan nu ku urang dijieun lain jang batur, tapi jang diri sorangan. Lamun berpikir urang bahwa kebaikan nu digawean ku urang nu dijieun ku urang jang batur, maka jalma bakal nyieun kahadean pilih-pilih. Tapi lamun jalma nyieun kahadeanana lain karena perhitungan, maksudnya nyieun kahadean teh karena prinsipna bakal balik di kana dirina sorangan, maka jalma bakal loba nyieun kahadean tanpa pandang bulu, tanpa perhitungan. Rawahu ad-Dilami wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man saha jalma aro nu ningalikeun si jalma annasa ka jalma-jalma fauqoma kana saluhurna perkara indahu anu eta tetep di iman minal khasyati tina rasa sieun ka Allah fahuwa maka ari itu man munafikun eta teh jalma munafik. Rawahul Bukhari wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Allah ngaharamkeun asup ka surga ka sakur-sakur jalma anu sok ria. Nah, maka ria teh kunaon? Dicegah di diri urang sadayana karena ria teh lain kirang karena ria teh teu sae. Wal i'jabu jeung kalimana ujub birra'i kalawan pamikiranna sorangan ail istihsanu tegasna ngarekan alus bi aklihi ku akalna si jalma wa tadbirihi jeung ceuk pamikiranna si jalma wa tarfa'u jeung kumuluhur bidzalika ku itu akhlihi. Nah, nu neme disangenkeun berarti 5 perbuatan, 5 sikap, 5 sifat anu mana eta 5 matak nyilakakeun. Hijina ngarasa cukup kubodo teu ngarti kana urusan agama. Nomor kedua nanya eta berlebihan kada demes atawa terlena dengan kenikmatan dunia. Nomor katilu nanya eta korep medit nu kacida pisan berlebihanana ceuk kasarna mah boro-boro dipentak ku jelema tuyul gitu terakeun ka si eta mah saking naonna tah saking kopetna babi ngepet ge moal teurak ka si eta mah saking naonna ngopetna. Nomor kaopatna nyaeta ria dina ibadah selalu ingin dilihat baik oleh orang lain ketika melakukan kebaikan. Nomor kalimat nanya eta ujub dengan pemikirannya sendiri, merasa apa yang dilakukan oleh diri sendiri itu adalah yang tepat dan yang terbaik. Eta bakal cilaka atau sumber kacilakaan. Wal maqalatu saminatu jeung ari maqalah nomor kadalapan an jumhuril ulama ti jumhur para ulama tegasna ti kaseseueurana para ulama. Tak santri mah kudu berehannya, tapi da alhamdulillah di pasantren mah geuningan satu untuk semua lah SCTP di pasantren. Bantal satu untuk semua digulung ku sadaya. Ya. Sangu digulung ku sadaya, cimol akur dahareun digulung misalnya rokok oge sabatan dikurilingkeun majarkeun eta etang tawaf we atuh cenah ieu ngurilingkeun naon bako jeung ngurilingkeun udud santri satu hati satu rasa
satu makanan, satu bersama merasakannya. Keren. Kelepus hiji, kelepus tuluy mapai. Hiksna dikabasuh geuningan cepol kana bibir teh gini hese dicabutna teh kuntung rokok. Udah nempel papir teh ieu. Satu untuk semua. Anjeunna seperti pasantren mah. Nya karaos ku bapak kieu resep dari pasantren teh. Hiji banyak kerabat, bari leuwih akrab. Di pasantren itu keakrabanana berbeda dengan yang lainnya. Di pasantren mah keakrabanana karena di tempat pendidikan nu liang pesantren itu rata-rata terbatas waktu. Kalian deh, mana terbatas waktu teh contoh, da urang mah jeung babaturan urang teh bisa babarengan teh di jam 8 nepi ke jam 12 we. Karena di pesantren mah ti hudang saya nepi karek naon? Sare. Bahkan keur saya lagi babarengan kene wae sasarung. Bahkan keur saya lagi babarengan sasarung. Maka keakraban di pesantren itu tidak bisa dipungkiri, melekatnya luar biasa. Teu enak kumaha jadi santri. Lamun aya jalma, lamun aya santri, masantren tuluy ngarasa teu nyaman di pasantren, ngarasa teu nikmat di pasantren, kuduna ngaca. Mikir. Dahar jeung naon wae ngeunah, sare di mana wae ngeunah, bener teu? Saking nikmatnya jadi naon? Santri. Make pakaian usaha wae ngeunah. Make pulpen usaha wae ngeunah. Lepas teu boga sendal oge ngeunah. Da loba sendal nu batur. Jadi nek santri mah enak. Nu kadua santri mah moal bauan, artinya moal bauan teh moal pilihan. Mau pilih-pilih jadi rek naon wae oge hayu. Rek naon wae oge hayu. Makanya santri mah kudu sagala bisa. Ulah bauan, maksudna ulah bauan teh ulah pilihan. Kumaha-kumaha oge percaya aranjeun sare di mana-mana kasur, na kursi, nonton TV. Di pasantren mah kabeh akurat tuh. Kajen bawa kasur digulung ku sararea, bahkan boga nama teu kaburu saya dina kasur, da kapigeulaan ku batur. Bener gitu nya? Atuh gitu. Jadi pasantren, mata lamun aya santri mawa kasur ka pasantren, tuluy disarean ku batur, nyeri hate lah ngeusana jadi santri. Nah, diajar saling berbagi. Naon saling berbagina? Kieu cek nu teu mawa kasur teh sok ngajaran maneh ayeuna saret teu dina kasur, maneh mah sae teu dina kasur, sok ngajaran ayeuna urang dina kasur, maneh nu dina naon? Lantai. Geus hudang nyeri cangkeng, nyeri tak-tak, nyeri beuheung, coba tikis karasa ku sia karasa. Nah, supaya merasakan karena supaya isu pageto nalika anjeun mukim, nalika anjeun kawin, di mana-mana Allah nguji dengan keadaan ekonomi yang sederhana. Moal ngarasula da geus biasa di pesantren. Rek teu ngeunah kumaha cicing di pesantren. Sare dina bantal nu geus loba pulouna. Walah bermacam-macam pulau we di dieu teh geus aya. Da kerek we tibra. Batur malamun urang di imah sare naluhureun bantal kana sirah teh, kana ceuri, kana beuheung teh haneut. Tapi bantal di pasantren beli sarean teh nyecek tiis, dadahir wungkul ngahiji di dia. Bener teu? Tapi da enak. Eueuh bantal cucian, gulung-gulung, lah tibra. Sakit tugas bau 7 mulut oge. Nikmat we. Allah karim. Enaknya jadi naon tah? Tak lamun aja mun ngomongkeun santri jadi santri mah iri puh jaba teu ngareunah dahar sederhana kenikmatan teh lain ku kemewahan, bro. Kenikmatan itu dengan menikmati berbagai persoalan kehidupan dan keadaan kehidupan. Tak ciri jaman nikmat. Jadi ciri jaman nikmat teh rek kondisi kenan wae oge nikmat tak eta ciri jaman di dunia na bunga.
Lamun ayeuna jama bungana teh peda kasurna alus, peda bantalna alus kakarek bunga, mun eueuh bantal kakarek ngarasula, berarti teu bunga hidup di duniana kitu mah. Bener? Teu bunga, santri mah barunga. Barunga. Coba nu kaduana jadi santri mah loba ganjaran. So, keur sarege bari ngaji. Ganjaran. Keur sarege bari naon? Ngaji kieu. Wow. Loba ganjaran jadi santri mah. Ya. Hah? Batur mah teu barisaeun. Ngaji barisare teh teu. Itu barisa, da santri mah barisaan seueur. Tah eta resep aja santri teh. Kumaha gitu ya. Batur mah moal aya bisaeun. Kartos. Hah? Kenikmatan apa lagi yang ada di santri? So, gagaro ngeunah Allah. Nikmat dari garo teh Allah, kenikmatan yang tidak ada duanya. Allah ya karim, komo di juru panto, di juru kamar, atau di juru maci, di juru madrasah, leungeun nyekel kitab talaran, katuhu diasupkeun kana jero. Allah kenikmatan yang hakiki, maneh mun dibalikeun maneh mah teu ngarasaan sia kitu tah urang aduh Gusti ting eta jawer nu lalaki di kieu-kieu da aduh Allah dia karim bade apa nih aya ku hebatnya Gusti ting ngeunana jadi santri jadi santri teh Nasaron, Nasarota. Nasar tuh mah bukit tarik. Nikmat jadi santri Allah karim. Sok ngeunah. Ngalamun teu ngarasa ngeunah ya eta. Berarti di dunia teu bunga. Geus numpang bunga-bunga di dunia saha? Santri apal awewe ge hareupeun kaca euteung mulai egang melongkeun kurak-korek aduh nikmat Allah kali asli. Sakitu cangcut geus 3 poe teu dicuci jadi budak balik we. Nu jerona balikeun di luarna, nu di luar balikeun di jerona. Ngomong saja nu geuleuh hari itu cangcut ini siga crispy nu jelajar. Geus gararing geuningan. Terus santri enak ngedipnya. Alhamdulillah. Matak santrina sing jadi santrina sing benar-benar jadi santri. Ulah tanggung jadi santri henteu si eta mah lain santri oge henteu setengah mateng setengah mateng nikmati jadi santri. Bapak ge hayang mah santri deui teh asli hayang mah santri deui teh jadi bahagia wae hirupna bahagia wae kondisi kumaha gitu boga duit bahagia kanyat nganyuk jeung hijau. Teh geus kudu kumaha? Teu boga duit tuluy amuk-amukan tina sabab amuk-amukan jadi boga duit henteu anggar ripuh. Bener teu? Geus saya mau menjalani hidup. Halo. Hayang jadi santri deui. Rahmatullahi ari rahmatna Allah taala alaihi meta moga tetep ka jumhurul ulama ajmaina sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ari rahmatna Allah eta mugi tetep ka para ulama. Inna Allah taala sanyana Gusti Allah taala akrama eta parantos ngamuliakeun Allah. Nabiyahu ka nabina Allah Muhammadan tegasna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin
kalawan 5 pirang-pirang karamat kamuliaan. Naon eta akroma ngamuliakeun Allah hu ka Kangjeng Nabi bil ismi kunamina wal jismi jeung jisimna jasadna wal atai jeung kana pamasihana wal khata'i jeung lepatna waridho jeung karidoanana. Allah ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW ku 5 pirang-pirang kamuliaan. Mana buktina nu 5 teh? Amal ismu anapon ari namina Kangjeng Nabi panada ngundang nyauran ngagero Allah hu ka Kangjeng Nabi birisalati kuri salah utusan walam yunadi jeung teu ngundang Allah hika Kangjeng Nabi bil ismi ku ngaran kama seperti perkara Nabi anu ngundang Allah jami'al anbiya'i ka sakabeh pirang-pirang nabi. Misla Adam tegesna misilna Nabi Adam wa Nuhin wa Ibrahim wa ghairihim qala ta'ala fi kitabihil aziz. Tuh ka Kangjeng Nabi mah kumaha nyauranana ya ayyuhar rasul nya panggilanana oke. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul, hei eling Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad. Balik kudu nganapikeun anjeun makana perkara unzila nu diturunkeun itu mah ilaika ka anjeun. Wa hada jeung ari ieu dauhan Allah fi waqti inzalil wahyi eta dina waktu nurunkeunana wahyu. Amma waktu mukafahati anapun ari dina waktu papayun-payun nuju waktu Isra Mi'raj kan dina waktu Mi'raj nampi wahyu salat nu 5 waktu faqala teras ngadau Kangjeng Nabi Allah Ta'ala punten li nabiyina kajanjunan urang sadayana ka nabi urang sadayana lailatal mi'raji dina wengian mi'raj ya Muhammad sal tuqtahu sal pek minta anjeun tuqta tah dibere anjeun hukana itu sal karena paminta anjeun dibere tuqtahu tah dibere itu sal naon dipenta disuh dipasikeun. Wa amal jismu jeung anapun ari jisim fa idada'a maka eta di mana-mana ngadoa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an kana hiji perkara fa ajaba terus ngaijabah Allah wa tegesna Allah binafsihi kalawan datna Allah anhu ti Kangjeng Nabi walam yaf'al sarang temidamel Allah dalika kana ijabah lisairil anbiya'i ka sapalina pirang-pirang para nabi. Wa amal ata'u sareng ari pamasihan Allah fa'ata maka masihan Allah ka Kangjeng Nabi bila su'alin kalawan teu aya pamenta. Qala Allah Ta'ala inna a'tayna kal kautar inna sanyana kuring a'tayna eta masihan kuring kami Allah ka anjeun al kautsara kana talaga kautsar wa qala sareng dawuh Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa jeung yakin wala sawfa yu'ti jeung yakin bakal masihan Allah ka punten ulah wakange paim
jeung yakin bakal masihan ka anjeun saha rabbuka pangeran anjeun fatarado tuluy ridho anjeun bunga jeung naam ikana pamasihan ti Allah. Wa ammal khata'u jeung anapun ari kasalahan fadzakara maka nyarioskeun Allah al afwa kana pangampura qabla dan bihi dina sameme dosana Kangjeng Nabi. Tuh Kangjeng Nabi mah sateu acan midamel dosa oge terus dihampura ku Allah. Haitsu qala dina sakira-kira ngadau Allah apa Allahu anka apa parantos ngampura salo Gusti Allah anka ti anjeun. Wa ammar ridho sareng anapun ari ridho falam yaruddu maka tenolak Allah alaihi ka Kangjeng Nabi fidyatahu kana fidyana Kangjeng Nabi wala jeung tenolak Allah sedaqatahu kana sedekahna Kangjeng Nabi wala jeung tenolak Allah nafaqatahu kana nafaqah pakahna Kangjeng Nabi. Kama seperti perkara rodan parantos nolak Allah hakana nafakah ala sairil anbiya'i wal maqalatu tasi'atu sareng ari maqalah anu nomor ka salapan an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma amin. Khamsun ari lima man sahajalma kunna anu bukti itu khamsun fihi aya di si jalma saidah tah eta bagja siman fid dunya di dunia wal akhirati jeung di akhirat di mana aya 5 perkara di jalma maka eta jalma bakal bahagia dunia jeung akhirat. Naon wae awwaluha ari nomor kahijina ayyatul qura eta yang eling si jalma atau maca si jalma dikir si jalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan dina hiji waktu ba'da waktin dina ba'da waktu sejen. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam aksiru kudu ngalobakeun maraneh kabeh zikrallahi kana eling ka Allah azza wa jalla ala kulli halin kana saban-saban tingkah. Fa innahu maka sayakosna kalakuan laisa teu aya naon amalun hiji amal ahabban leuwih dipika cinta ilallahi mungguh Allah wala anja jeung teu aya anu leuwih nyalametkeun li abdin pikeun hiji hamba min kulli sayyi'atin dina saban-saban kagorengan fit dunya di dunia wal akhirati sareng di akhirat min dzikrillahi tina eling ka Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnu Sarsari. Wa idh batala bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idh batala ubtulia jeung di mana-mana diuji jalma bibaliyatin ku hiji balai qala tah nyarios jalma kana lapan atau maca si jalma kana lapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sayatos nabi sadaya lillahi eta milik Allah wa inna sareng sayatos nabi sadaya ilaihi ka Allah raji'una eta anu balik kabeh wala haula wala quwwata illa billahil azim. Rawahu an ruya anna sallama qala la tuksiru ulah ngalobakeun maraneh kabeh al kalama kana ngomong bi ghairi dzikrillahi nulian ti eling ka Allah atana pikalayan teh eling ka Allah. Fa inna kasrotal kalami maka sayaktos ngaloba ngomong bi ghairi dzikrillahi
kalayan teu eling ka Allah qaswatul qalbi eta jadi sabab teasna hate. Wa inna abadan nasi jeung sayakosna ari panjauhna jalma-jalma minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala al-qalbul qasi eta hate al-qasi anu teas. Ulah loba ngomong nu teu aya manfaatna, ulah loba teuing ngobrol anu henteu jadi jalan eling ka Allah. Sabab loba ngobrol bari teu dijadikeun jalan eling ka Allah, atawa loba ngobrol nu teu aya manfaatna, loba ngobrol nu teu aya gunana, eta jadi salah satu penyebab teasna hate urang sadayana. Sementara jalma nu pangjauh-jauh nanti Allah teh jalma nu teas hate. Sabab jalma nu teas hate hese dielingan, hese digeuingkeun, hese dipapatahan, hese diwartosan. Jadi ulah jadi jalma anu teas hate. Carana jauhan penyebab nu matak ngaakibatkeun teasna naon hate. Wa idza utiya sareng di mana-mana dipasihan si jalma nikmatan kana nikmat qala tah maca si jalma alhamdulillahi rabbil alamin syukron kalawan syukuran li nikmati kana nikmat. An Sumrat bin Jundub radhiyallahu anhu qala nyarios itu Jundubin qala parantos ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ari nu pangdipika cintana omongan ilallahi munggo Allah taala arbaun eta aya opat. Subhanallahi kahijina tegasna maca subhanallah, walhamdulillahi sareng maca alhamdulillah, wala ilaha illallah jeung katiluna maca la ilaha illallah, wallahu akbar sareng macakeun Allahu akbar. La yadur teu ngamadaratkeun itu arbaun ka anjeun bi ayyihinna kunu mana wae itu arbaun badatan ngamimitian anjeun. Akhrajahu Muslim wan Nasa'i wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ngadau Kangjeng Nabi kudu nyarios maraneh kabeh, kudu maca maraneh kabeh la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallahi walhamdulillahi wa qulu tabarakallah fa innahunna karasanya na itu kalimat khamsun eta lima la ya'dilu teu aya nu ngabandingan hunna kana itu khamsun lima kalimat naon syai'un hiji perkara oge. Rawahu Ibnu Sarsari. Wa idza batada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batada'a jeung di mana-mana ngamimitian si jalma pisaiin dina hiji perkara kola tah maca si jalma bismillahirrahmanirrahim kana lapan bismillahirrahmanirrahim lamun rek ngamimi iya nah geuningan pangna macakeun bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi kullu mri'in ari saban perkara dibali nu ngabogaan kahadean
layu bedau nu teu dimimitian pihi dina itu kulum ri'in bihamdillahi kumuji ka Allah fahuwa maka ari itu kulum ri'in aqta'u eta seperti satonu buntung akhrajahu Ibnu Hibban wa ida aproto jeung di mana-mana ngabangetkeun si jalma minhu tisi punten jeung di mana-mana ngabangetkeun minhu tisi jalma dan ban kana dosa ay aksaro tegasna ngalobakeun dan ban kana dosa sodiron anu bijil minhu tisi jalma qala tah maca si jalma astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kudu inget adulu rek nudukeun kuring kum ka aranjeun kabeh. Saur Kangjeng Nabi kuring rek nudukeun ka aranjeun kabeh ala daikum kana panyakit pirang-pirang panyakit maraneh kabeh wadawa ikum jeung kana pirang-pirang ubar maraneh kabeh. Innada akum sanyana panyakit maraneh kabeh teh ad-dunubu eta pirang-pirang dosa. Wadawa akum jeung ari pirang-pirang obatna jang maraneh kabeh al istighfaru eta istighfar. Sabda pangdeuleuh ti Kangjeng Nabi kana jadi umat-umatna lantaran ari urang mah hamba manusia biasa nu teu luput tina kasalahan nu pasti aya kakurangan jeung kalepatan nu mawi ku Kangjeng Nabi diemutan saur Kangjeng Nabi ye kuring rek nuduhkeun ka anjeun tentang panyakit nu aya di diri anjeun jeung obatna pikeun aranjeun. Naon atuh panyakit aranjeun teh? Kangjeng Nabi nyarios panyakit nu aya di diri anjeun teh nyaeta dosa ad-dunub. Sementara penawarna obatna jang nyageurkeunana wadawa akum al istighfar nyaeta bacakeun istighfar atuh supaya panyakit cager obatan supaya dosa leungit istighfar ulah diantep hayeung we nyieun dosa hayeung we nambahan panyakit ari di istighfaran henteu ari di ubaran henteu beuki merambah we naon teh panyakit teh dosa teh beuki ngalobaan we da ku urang teh diubaran da ku urang teh istighfar. Rawahu ad-Dailami wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man sahajalma lazima anu nganggerkeun si jalma al istighfaro kana maca istighfar ja'ala tah parantos ngajadikeun salo Gusti Allah lahu ka si jalma min kulli dikin tina saban-saban karupat makhrajan kana jalan kaluar solusi wa min kulli hammin jeung tina saban-saban kabingung parojan kana kabunga warazaqo sareng ngarizkian Allahu kasih jalma min haitsu la yahtasib tina jihad teu nyangka-nyangka si jalma kana rezeki. Saur Kangjeng Nabi saha jalma anu nganggerkeun nu ngabiasakeun maca istighfar maka Allah bakal ngajadikeun ka eta jalma tina saban-saban karupekna jadi solusi, tina saban-saban kabingungna jadi kabunga, nya kitu deui rezekina ku Allah bakal dipasihan
bari nu teu disangka-sangka ieu keistimewaan tina macakeun istighfar, ngadawangkeun istighfar. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu amin anin Nabi kata pitikan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadau Kangjeng Nabi alaikum wajib ka aranjeun kabeh nandita terus repot socanya nah terus repot soca terus pantas nan upami nandita nuju ngawas teh si panon nu hideungna teh geus naik ka luhur gitu. Geus sok pantas ngulong. Melong ka urang, melong ka langit atau ke dicabut nyawa. Nah, kalau dicabut nyawa teh kan hideungna teh ka luhur karena kaget. Gitu. Tapi hebat nandita. Ngiring karena pasaran tingkat sanawi ku bakat hoyong engal naik. Mun sakira tibra we eta. Kumaha naik. Bakat hoyong naik kan. Saking semangat berarti kan? Saking semangat. Saking semangatna anda bikin kan ngiringan lagi sana. Ngalogat teh kieu. Nunutan cet hareup dur balik deui. Walah ditinggal-tinggal sesapu nyere pegat simpan kadarieu akur jeung nanti milidi gitu cuak itu song make bumbu atong jeung aida geus jadi komo koneng akur saking semangatna hebat sing karaih cita-citana manfaat ilmu. Jadi leungit nanti bila ilaha illallah kalawan maca la ilaha illallah wal istighfari jeung maca istighfar fa aksiru maka kudu ngalobakeun marane kabeh min huma tina maca la ilaha illallah wal istighfar. Fa inna iblisa maka sayangtosna iblis kola parantosna ngomong iblis nyebut ngadau parantos ngomong iblis ahlak tu ruksak hancur kuring punten ahlak tu ngaruksak kuring annasa ka jama-jama bidunubi ku pirang-pirang dosa wa ahlaku jeung geus ngaruksak itu jalma-jalma ni kakuring bila ilaha illallah wal istighfar kumaca la ilaha illallah jeung istighfar. Falamma raaitu maka samang-samang saningali kuring dalika kana itu ahlakuni ahlak tu tah ngaruksa kuring ngahancurkeun kuring hum ka jalma-jalma kanas bil ahwai ku pirang-pirang hawa nafsu wahum jeung bari ari jalma-jalma yahsabuna tanya rangka jalma-jalma annahum sanyana itu nas muhtaduna eta nu meunang pituduh kabeh. Setan gawena teh ngaruksak manusia ngahancurkeun kana fitrahna manusia supaya jadi pengikutna supaya jadi baladna. Ngan ternyata setan jeung iblis teh boga kasieun oge ku manusia. Di antarana pagawean setan ngaruksa ka manusia teh ahlaqtun nasa bidunu. Ceuk setan kuring rek ngahancurkeun manusia ku cara manusia resep ngalakukeun kana dosa. Tapi ternyata wa ahlakuni manusia geus ngaruksa ka urang ku sabab manusia geus nyeueurkeun kana maca la ilaha illallah jeung istighfar. Nalika kajadian siga kitu
tuluy setan berupaya hayang ngaruksak manusia, carana ku ngendalikeun hawa nafsuna manusia sehingga manusia nuturkeun kana hawa nafsu. Atuh urang kudu waspada karena setiap gerak langkah urang pasti dikukuntit ku setan supaya jadi pengikutna. Berarti seueurkeun teu eureun maca istighfar sebagai penawar tina godaan setan. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Ya'la qala al-Faqih Abu Laisi rahimahullahu ta'ala man sahajalma hafidha anu ngaraksa si jalma muhafal si jalma sab'a kalimatin kana 7 pirang-pirang kalimat bahwa makari jalma syarifun eta nu mulia indallahi ta'ala mungguing Allah ta'ala wal malaikat sareng malaikat jalma nu ngaraksa kana 7 kalimat maka eta teh jalma nu mulia mungguing Allah taala wa yaghfiru jeung ngampura sallallahu Gusti Allah dzunubahu kana dosana si man walau kanat jeung sanajan bukti itu dunub pirang-pirang dosa misla zabadil bahri eta seperti budah lautan bakat kuloba sanajan loba aya di keureuy mah beak kantos sanajan seueur aya di keureuy mah beak seep pasti gunung nu sakitu badagna di keureuy di alaan mah rata. Dosa lamun kurang loba rumah sadiri jalma loba dosa tuluy eta hampura ka Allah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit menjada wajada tuluy da bakal beak yakin ngan ulah kakarek minta istighfar dosa deui atuh nambahan deui ari kitu mah teu beak-beak karon anger we wa yajidu jeung bakal manggihan si jalma halawata taati kana manisna taat wa yakunu sareng bukti naon hayatu hirupna si jalma wa mamatihi jeung cek mamatna kelas ulang jeung mautna si jalma khairon eta sae al ula aya nomor kahijina ayyakula eta yen maca si jalma ingda betida kulli syai'in dina nalika ngamimitian saban-saban perkara bismillahirrahmanirrahim kana lapan bismillahirrahmanirrahim wasaniyatu jeung ari kadua ayyakula eta yen maca si jalma ingda pirogi kulli syai'in alhamdulillah dina nalika beresna saban-saban perkara kana maca alhamdulillah wasali satu jeung aya nomor katiluna ayyakula eta yen maca si jalma ida jaro di mana-mana berjalan alisanihi kana lisana si jalma naon ma perkara la yaknihi nu teu merlukeun si jalma nu teu merlukeun muka si jalma astagfirullah kana lapan astagfirullah warabi'u jeung aya nomor kaopatna ayyakula eta yen maca si jalma ida arada di mana ngamaksud si jalma piklan kana pagawean kana rek migawe pagawean insyaallah kana insyaallah wal khamisatu ayyakula idastaqbala di mana-mana madep ilaihi kasih jalma naon piklun pada melan makruh nu dipika ngewa nu teu dipika resep makruh nu teu dipika resep la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wasari satu jeung aya nomor kagenepna ayyakula eta yen maca si jalma ida asobat di mana tumiba hu kasih jalma naon musibatun musibah bacakeun kana lapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasabi'atu jeung aya nomor katujuna la yazalu eta teu eureun si jalma
Ya jadi berjalankan si jalma ala lisanihi kana lisana si jalma, berarti ngadawamkeun ya, ngadawamkeun bilaili dina waktu penting wan nahari jeung dina waktu beurang kalimat la ilaha illallah kana kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh. Ya, setiap perbuatan urang sadayana, setiap perbuatan urang sadayana itu aya bacaanana. Kunaon pangna aya bacaanana? Karena eta salah satu bacaan nu bisa nganterkeun tina setiap pekerjaan urang jadi mulia. Mana wae hiji di mana-mana rek ngamimitian hiji perkara bacakeun kubas malah. Dua, di mana-mana geus beres tina ngalakukeun hiji perkara maka bacakeun alhamdulillah. Tilu, di mana-mana berjalan dina dirina, dina lisana kana perkara nu teu penting atawa ngomong nu teu aya manfaatna geuwakeun bacakeun astagfirullah. Opat, di mana-mana rek ngamaksud migawe kana hiji perkara atawa dipiwalang midamel kana hiji perkara bacakeun insyaallah. Nomor kalimatna di mana-mana orang rek nyang hareupan kana pagawean nu teu dipikahayang ku urang kana dianggap berat jeung dianggap hese ku urang bacakeun la ilaha illallah. Genep di mana-mana urang menang balai, menang musibah bacakeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katujuhna bacakeun wengi jeung siang dawamkeun ku anjeun supaya penting jadi bernilai hargana, beurang oge jadi bernilai hargana nyaeta macakeun kana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal maqalatul asyiratu du'aan jami'an. Tuh langsung udah ngadenge duaan jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin wa min da'watin tajaburaha rabbin fa'na bima rabbi alimna rabbin faqihna tawassalna